anu ngocor ka alam kubur tilu dina hadis Rasul hiji sodaqah jariyah bari ikhlas karena Allah dua ilmu anu manfaat bari di alam manfaat tilu putra anu soleh ngaduakeun teu weleh-weleh dosa urang lamun ditimbang ibarat budak lautan ibarat gunung nu luhur sarta meuni ageng pisan peci sanes ciri santri sanes ciri bisa ngaji tapi peci ciri lalaki nu ngabakti ka nu maha suci jilbab sanes ciri santri sanes ciri bisa ngaji tapi jilbab ciri istri nu ngabakti ka nu maha suci saenya eta malaikat meberkeun dua jangjangna ka jalma nu angkat ngaos sarta meuni ageng pisan ari jalma nu angkat ngaos pibekeuleun keur jumenang maka eta dilebetkeun ka surgana anu langgeng anu ngocor ka alam kubur tilu dina hadis Rasul hiji sodaqah jariyah bari ikhlas karena Allah dua ilmu anu manfaat bari di alam manfaat tilu putra anu soleh ngaduakeun teu weleh-weleh dosa urang lamun ditimbang ibarat budak lautan ibarat gunung nu luhur sarta meuni ageng pisan peci sanes ciri santri sanes ciri bisa ngaji tapi peci ciri lalaki nu ngabakti ka nu maha suci jilbab sanes ciri santri sanes ciri bisa ngaji tapi jilbab ciri istri nu ngabakti ka nu maha suci saenya eta malaikat meberkeun dua jangjangna ka jalma nu angkat ngaos sarta meuni ageng pisan ari jalma nu angkat ngaos pibekeuleun keur jumenang maka eta dilebetkeun ka surgana anu langgeng